tinggalin nepi ka bunga kieu. Dan maneh jika menang ka bunga, ih moal pangpoa ayeuna mah Gusti moal aya jelema nu pangboga-bogana abdi. Naon? Persib 3-2 atuh. Wah, eta. Ya, teu disangka-sangka. Gusti babak kahiji mah babak belur. Wah, nya atuh. Persib teh 2-0. Sebuah harapan urang. Ieu teh ngomong kenaon maneh teh? Aduh teu apaleun. Gusti uninga Persib henteu. Gusti urang mana sebenarnya? Ya urang dieu mah kudu apa Persib? Persib teh naon? Aduh. Sepak bola. Tim sepak bola Persib andalan Jawa Barat. Eta teh Persib Pangeran Biru. Pangeran Biru. Nu matak abdi mah ka Persib mah ngefans pisan. Nu matak abdi mah hoyong jadi darah biru. Hayang jadi darah biru semohon. Unga dinten ngadaharan bulau. Eta teh jadi biru ka UGD Gusti. Mencret. Gusti apan di dunia ieu teh pan aya sepak bola. Di Bandung mah di Jawa Barat mah aya Maung Bandung. Teu eleh di Inggris aya Maung Chester teu. Teu eleh. Nu matak abdi bagja pisan kamari Persib 3-2. Walah spektakuler eta mah Gusti. Mimitina mah Gusti abdi gempeur ka babak kadua ku sabab abdi geus istilahna mah geus putus asa TV rek di baledog. Da abdi mau upami Persib eleh di baledog ku abdi mah TV teh. Mata abdi mah boros TV. Di mata ya mun 80 kali mah. Ya. Ku ngapen-ngepenak ka Persib kamari mah alhamdulillah TV salamet Gusti. Salamet TV geus waktuna panginten Persib berjaya di kancah internasional. Wah, beres. Wah, sedih gitu. Terharu ku Persib. Token jangka bayar Gusti. Aji. Token tenit Gusti. Gara-gara nonton wae Persib. Iya. Oh syukur ngilu binga. Abdi mah Gusti ka Persib mah duka kumaha Gusti ku Persib mah. Abdi mah naina naon turunan Persib teh. Pun bapak resep ka Persib. Pun biang resep ka Persib. Pun aki Persib. Hari ini Juventus. Nah beda. Tah nu matak eta mah nini abdi teh di aku ku abdi. Dicoret tina kana keluarga ge. Geuleus gablek nini teh make ka Itali. Ayo dahar bala-bala. Sok bayangkeun. Oh syukur mohon abdi mah ku Persib baduka kumaha nya. Alhamdulillah. Pidoan aku Gusti Persib juara. Mudah-mudahan. Abdi mah piking sejati. Nya abdi mah. Ku piking mah Gusti. Abdi mah orok, ieu mah orok abdi. Ya. Batur mapan di bedong teh ku pernel. Ya, orok abdi mah ku bendera piking. Masya we mun kumaha abdi Gusti ya. Abdi mah ku Persib mah hebat abdi mah.